Bade ngababarkeun nulis, maca, jeung nyarita. Nu pertama aya ngarti eusi jeung pesan moral, pahami jalan carita ti mimiti nepi ka akhir, tentukeun naon kajadian anu penting dina unggal bagian, kenali ajen moral atau pelajaran hirup dina carita seperti kahadean, kejujuran, atawa silih hampura. Anu kadua, make intonasi jeung ekspresi nu pas. Baca kalimat kalawan sora nu jelas jeung beda-beda intonasina. Misalna nalika nyaritakeun kajadian tegang atawa sedih. Cocokkeun sora jeung ekspresi suasana carita jeung tokoh. Pangkeun wasta Abinesa Nurfitriani Azmi, absen ke-27, kelas 10-2, hoyong ngalanjutkeun maca Sunda. Maca Sunda nu katilu aya ngahayati watak tokoh, pahami sifat jeung paripola unggal tokoh, nu hade, nu lucu, jeung nu jahat. Bayangkeun kumaha lamun urang jadi eta tokoh, sehingga bisa maca kalayan ekspresi nu merenah. Selanjutnya aya nyarita dongeng Sunda. Nyarita dongeng Sunda aya 3. Hafal garis besar carita, basa gampang harti, gunakeun mimik, gerak awak, jeung interaksi. Hafal garis besar carita, teu kudu apal sakabeh kecap, cukup apal runtuyan kejadian utama dina carita. Nyaritakeun ku cara sorangan tapi tetap nurut kana alur jeung pesan carita aslina. Pangkeun nami abdi ceuk mainan hadiri. Absen abdi 44. Nu kalima aya basa gampang kaharti. Basa gampang harti ieu ngagunakeun kecap-kecap Sunda anu sapoe, ulah teuing ngagunakeun istilah nu langka atawa hese dimanfaatkeun ku penulis. Hidangkeun kalimah nu kalup atawa panjang teuing. Nu kagenep aya gunakeun mimik, gerak awak, jeung interaksi. Tatap panonton atawa pamirsa waktu nyaritakeun. Make gerakan leungeun atawa awak pikeun nggambarkeun kejadian atawa emosi tokoh. Tepangkeun nama abdi wastapun Muhammad Akbar Ilhamsyah, nomor absen 18. 3. Nulis dongeng Sunda. A. Tartukeun ide jeung pesan moral, bermakna bisa ngeunaan kahirupan sapopoe mitos atawa carita rekaan. Tuhtukeun nilai moral nu rek ditepikeun kawani silih asih, gotong royong, jeung sabajaban. Tepangkeun wasta abdi Keiza Nazrilia Mulyana Putri, nomor absen 18. Abdi rek ngajelaskeun bagian B. Kerangka buku kalesi jeung panutur. Buku K nyaeta ngenalkeun tokoh latar, tempat, jeung waktu. Nu kadua, eusi, ngagambarkeun konflik atawa masalah utama. Nu katilu, panutur, kumaha masalahna direngsekeun jeung naon hasilna. Tepangkeun wasta abdi Oktaviani Salopriatna, nomor absen 28. Abdi bade ngababarkeun bagian C nyaeta tokoh latar jeung budaya Sunda. Ngagawekeun tokoh jeung ngaran nu ngajeunna bahas budaya Sunda sapertos nyiitil, membujang, sikabayan. Teras latar tempat disetel di lembur, leuweung, gunung, patepatan tradisional. Terus budaya Sunda. Budaya Sunda juga masukkeun kaulinan barudak, paribasa, pamohalan.